Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamirsa, patepang deui sareng abdi Ai Rohayati. Dina warta ieu, dina danget ieu abdi bade ngadugikeun kumaha kayaan sampah di Kampung Bantar Honje Cihea. Ayeuna abdi atos kasambung ka dina di Jalan Pengkolan sareng Wulan di Jembatan Bantar Honje. Nya halo Dina. Ya halo Ai. Dia abi atau sarang salah sahiji wargi orang dia mun teh sarang saha Sareng Sipa. bade naros naon sih sababna lingkungan dia ngalakah kacemar Sababna pemotor sok lewat dia. Jadi besok sangeunahna kitu miceruntah ka dieu. Jadi kebon ieu teh sok kecemar, tercemar gitu. ah, hiji deui bade naros teh pesan-pesanan sih nu ku teteh raoskeun tinggal lingkungan seueur runtah kieu Kesan-kesana kudu cing eleling. Cing eleling we ka jelema anu sok miceruntah ka dieu, cing saladar diri. Tong asal miceruntah ka dieu. oke atur naon atunya teh bidahlan nuku anjeun tinggal di dia di daerah Pengkolan toseur sampah ngagarulung katutupan ku dadaunan. Hatur nuhun ka Dina, ayeuna dilajengkeun ku Wulan di Jembatan Bantar Honje. Wilujeng enjing sadayana abdi bade ngainformasikeun walungan Kampung Bantar Honje anu sakieu balana ayeuna janten jadi bersih. Hatur nuhun ka Wulan. Pamirsa, sakitu wae anu dipikahatur wilujeng enjing patepang deui sareng abdi anu bakal dongkap deui. Abdi Ai Rohayati pamit mundur. Wilujeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.